Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di mana we ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carita nyambung tina majalah Mangle anu judulna Dodoja Tinemu Bagja bagian katilu. Yasana Bapak Chandra Hayat. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Wah, nah atuh beunghar-beunghar teu payu-payu, ceuk mainot salah saurang pamilih. Sanes teu payu be, mung goreng patut pantes teu payu-payu. Ieu mah nu kasep teh palai ka urang Sunda nu gelis, sawios sanes putra menak. Asal gelis we, da kapinteran mah tiasa diwarak ku ibuna. Menak tulen, jawab Ijan. Wah, bohong. Geuning ka uing can baem. Nanyaan, pan uing teh tulen urang Sunda. Rupa teu menta, gelis teu meuli, patut teu nganjuk. Sapedah jadi tukang milih, apan teu pilih menak. Tur uing ge taya halangan ayeuna mah ceuk sariah. Baturna teu aya nu teu seuri ngadenge sariah, memangna tukang ngabojeg kitu basana teh. Ijan teu eleh bijaksana pok ngajawab, "Bo atuh hapunten bae akang ku nyai. Mana nyai teu kapendak-pendak ge ku juragan Anom, bane bae disumputkeun di dieu. Da apa nyai mah keur akang satadina oge, sanes keur nu sanes moal nya ku akang dihaturkeun ka juragan Cijayudan." Yey, kadong Dora, daek kadinya. Di dieu ge geus boga mandor belong, kasep, leuwih teh eta. Tapi mun sok mah eta geulang kadiekeun, kumaha engke bae jeung belong mah. Ger deui sareuri, tina si sari teu kapalang burung ngangancoanana. Ijan ge milu seuri bari ngareret ka Nyi Rokoyah. Bo atuh akang anu diseusel ku juragan, lamun ieu geulang dikanyaikeun ka papacangan akang mah datos uningaeun. Tapi do kau pamadikanyi engkaikeun mah da hoyongna kanu geulis cara Nyi Mandor milih. Ngadenge kitu Nyi Rokoyah rarasaanana alah batan disamber gelap mun geus mah. Tara teh atuh banyol, tepi kadinya mah bararaid teuing ngadenge oge omongan-omongan serupa kitu mah. Keur kitu neng loceng pabrik tanda istirahat di sada deui. Nyi Rokoyah sasatna teu lumpat notogkeun maneh muru elah di maiti tuluy kaluar deui. Teu asup gawe sore bebejana rieut, ari nu puguh mah kukurayeun ku kecap jeung nenjo rindatna Ijan. Isukna Nyi Rokoyah menta ka Mang Mandor besar, "Aya panuhun anu sanget supados ulah dikengengkeun jalmi luar lebet ka tempat milih, sok ngagokan kanu digarawe. Ongkohna awon bae ka tempat awewe sarsup pamegat. Sayana dipahing bae ari sanes nu penting-penting mah." Kumisna bubuhan santri gancang kaharti. Geus aya larangan kitu mah, Ijan pugag pisan teu bisa nepungan deui Nyi Rokoyah. Ka ieu mahna sok suwung-suwung bae, tara kadenge sora-sorana acan, masih ngahaja nganjang oge ka kamal ngadon ngobrol. Tuan Maris beak kasabaranana ngambak ka Ijan ngagelo-gelo. Malah Ijan nepi kadek dilepas dabongan gajlig bae, katambah katohyan palsuna sabab Marisnya ho tinu sajen yen eta Nyi Rokoyah teh pagawe pabrik alias mandor milih tur boga salaki minatu juragan kawasa. Gelang ku Maris dirawatan deui, duitnya kitu keneh, ngan duit mah geus coceng 5 ringgit kacewot. Da tadi oge mun daekeun teh mah dek dikabiri we. Wates 10 ringgit mah sakumaha adat sasari. Ari heug bet buntu laku. Gagal ku Ijan, Maris nitahan deui maebod tukang dagang samping. Cengkaw awewe anu oge kawentar pamatang bangen bisa ngadu-ngadu nu teu uni asal gede buruhna. Aduh dukanonya ieu seueur bahasa nu ieu aya cengkaw aya naon tadi teh pamirsa. Aya belong deui nya. Aduh hapunten ya mangga karomen wae ya ka para sepuh. Dina hiji poe maebod geus diimah maiti paduduaan jeung Nyi Rokoyah da maiti keur suwung ka kebon ngalahui jeung elah. Gerentes maebod ngaharewos kieu,
Ma teh sayaktosna katalatahan malah diutus pibasaeunana oge ku anu bade mikaheman ka Nyai. Bade ngajejehkeun ka kulawargi Nyai, sangka Nyai pinanggih sareng kamulyaan enggoning hirup sadidinten. Ku anu beunghar nu hurung nangtung siang lempang nu bakal Nyai tina kakirangan kana kamulyaan, malah Ibu Rama Nyai ge bakal milu mukti sugih. Sagala karikop upami eta anu beunghar ditampi ka nyaahna ku Nyai. Nyi Rokoyah anu lolong tina perkara anu kitu, tur anu ngomongna teh awewe kolot, pantes mun ninina teu nyangka-nyangka yen arek mawa kana nirca. Samaruk lain kadinya losna, manehna ngadasak ka Maebod meuni meh paadu tuur, bari nanya sawajarna pisan. Nah saha deui atuh emak anu bade langkung mika nyaah ka abdi sareng pun lanceuk katut pun anak iwal timang mandor besar misna mah. Abdi dipakihikeun pun lanceuk pon nya kitu, pun anak dipika nyaah abdi sering dipisalin ku Ma Iti. Ih ari nu geulis ieu mah bakalna leuwih ti kitu, calik ge bakal digedongan, sagala kahoyong moh teu dicumponan, damel disenangkeun. Bet ku asa dina impenan teuing ieu teh. Naha mana bager-bager teuing, nah saha pijalmeunana anu bade nampi kana kasayan sapertos abdi kakang mandor besar misna. Ageungnya tumarima berat nyuhun berat nanggung, berat narimakeunana, moal bae moal mendak di dunya mah. Anu bager ka abdi teh iwal timang mandor besar misna sareng Ma Iti mah. Ih itu gara si lucu, abong kena masih keneh bau jari ngao. Kadieu gara arita acan ngartos mah sad Maebod leuwih adak ka Nyi Rokoyah ngaharewoskeun sangkan kahartieun anu dimaksudna tadi teh netelakeun yen aya anu kasep ngora keneh beunghar menak nu hayangeun ka Nyi Rokoyah. Nyi Rokoyah ngagater hatena, Ruas aya sieun milu doraka ngadengena oge. Tapi bubuhan jelema lantip budi jalma ngaji geus aya bismillah anu mati manjing kana awakna. Saharita Nyi Rokoyah jadi tatag teu jiga-jiga nu ngewa ka Maebod. Sanajan teu beda ti hiji iblis nu bungkeleukan, Maebod diwalon kalawan rintih jeung manis budi. Kuring mak jalmi laib tur kokoro nyoso, legeg lengkah estu mata krehe. Piraku aya menak nganggo bade rumpaheun ka jalmi cara kuring, turug-turug apan kuring teh gaduh salaki gaduh anak. Sakumaha teuing awona upami kuring nepi ka ngajalankeun lampah nusud cara kitu. Karunya teuing kaelah mun boga indung kitu lampahna. A'udzubillahi min dalik. Teu kaemut ku kuring mah yen di dunya aya keneh setan nyiliwuri. Ampun kuring mah ulah dugi ka dicandak nyarios kana nu kitu. Nging bae Nyi Rokoyah ceurik siga nu kanyerian. Dina hate Nyi Rokoyah saharita kagambar ka sawang, anakna pada ngahina lantaran indungna nusud. Maebod jadi bingung nenjo pribumi ceurik teu pupuguh. Sanajan hatena geus nyarita yen eta nu ceurik teh bakat kucua ka manehna, nu jadi setan bungkeleukan. Manehna menta dihampura rumasa kasalahan ngomong, menta supaya dianggap ucapna nu bieu teh ngaco atawa omongan nu gelo bae, ulah jadi mata kana hate atawa ngewa. Maebod sosongkolan menta dihampura sarta moal deui-deui rek daek milu campur kana lampah anu teu uni. Walhasil ku ampuhna ku teguh imana Nyi Rokoyah sanajan saha bae oge nu rek ngagoda, boh nu datang boh bangsa indung-indung nu geus kasohor pamatang jadi, kurah ngadu-ngadu nu balangor tara gapong. Nu biasana hese rek ayana anu teu kabeulit ku binangkitna nu nganggit nyarita pangoloan, ka Nyi Rokoyah mah nambag gaplah kabeh ge ku kandal-kandalna iman ka pangeran, tuhu kana piwuruk guru, tuhu kana papatah indung bapa, dina ngajagana harga awak. Taya comblang anu bisa menang, taya pangbujuk pangasut anu asup, kabeh diwalon ku istighfar. Sasepina jalma nyi engkai gawena salat hajat munajat kanu kawasa ka pangeran neda panang tayungan, bari nyanggakeun sakabeh puji kanu kagungan. Ku Kamal nindang ditanya lantaran Rokayah katenjo siga nu alum nu susah, tapi nu geulis teu daek buka rahasia.
Maris nu ngarasa teu sugema can hasil maksudna jadi penasaran komo barang manehna nyaho mah kana rupana Nyi Rokoyah waktu ngalantung di buruan mandor besar misna keur ngasuh elah katenjo ku manehna engkai teh keur ngembing kana kembang menang dangdan basajan pisan anu sahinasna tapi rapih jadi sagala manis bajuna surup anu kana patut lain anu mahal-mahal nu rongkah paranti pamidangan pila kadar baju batis ngan ukur nyangsang teh sanyana nyisiran ngan ukur lantis teu baseuh-baseuh acan bajuna dikurung ku sarung samping lereng garutan lalayu sekar taya pisan kadinesan tapi nah mana matak tambah jadi nyari ku pasemon andalemi kasorot ku sinar panon poe sore Maris anu harita balik ti kota dumadakan make ngaliwat kadinya heug bae awas kana pamulu Nyi Rokoyah pamulu pangluluning atina jadi kabongroy anu moal paler deui sabab terus makan ati matak tatu dina hate manehna hantem melong ngureleng teu ngicep-ngicep teu meleng kanu keur ngembing kembang hatena Maris naek kana jadi keheul ku teu hasil maksudna jol hate jailna niat rek maling Nyi Rokoyah teu tanding pamajikan tukang minato jeung tukang milih di pabrik rek dipaksa sia dipakekeun nambahan guguling nu rek digogolong moal teu katahan ieu perkara nama kumaha engke bae kitu dina tekadna Maris teh kersaning pangeran mandor besar misna jadi inditna ka Mekah kalawan waragadna ti kontrak Pancawati ti sajungna nu ka tanah suci menang saminggu mah elah teu repeh-repeh saban poe ceurik ingat ka nin besar beurang kaganti ku peuting poe nyerele ka sore minggu ka bulan sanggeus 2 bulan ti jarahna mandor besar misna ka tanah suci jeung maiti ka Pancawati aya parentah muka abdeling anyar baris dipelakan kina memeh ngabukbak leuweung gunung Citaringgul pikinaeun di balai desa Ciroyom kudu diayakeun heula pesta ngaruat nurutkeun sakumaha kepercayaan urang dinya bubuhan ongkosna anu ditanggung sagala-galana ku anemerna anu baris ngabaru tinuaran kaina tub nepi ka nyeuna jalan ka babah niohok goan pek ditambah deui ka Pancawati sorangan pesta teh atuh bakal gede pisan ramena leuwih ti pesta-pesta biasa matak geunjleung gambar hidup anu di kampung-kampung tacan pati loba anu nyaho dek diputer ngadadak dipasang kawatna listrik nyambung ti pasir luhur nungan 0,5 kilometer ti desa filmna ge Edi Polo kamonesanana rupa-rupa naik jambe main rebutan calung jajangkungan balap reog debus sulap rudat genjering penca ketuk tilu sakuru karesep urang kontrak aya nu lalajo ti suklakna ti siklukna bakal daratang tukang sintir tukang dadu tukang angkong gegedug main kabeh diondang Ki Uhi oge jeung Aban malah lurah gede ge ti Sumedang bakal daratang komo urang Cihanyawar mah anu rek daragang geus nyarieun los teu beda ti pasar malam bae bakal ramena teh pestana rek 3 poe 3 peuting ditungtungan ku ngadu bagong nyengkai jeung Jang Kamal kitu deui elah puguh we arek lalajo mah darek di mobilan ku juragan kawasa kaduana sugan-sugan papanggih jeung urang Cihanyawar batur salembur anu rek daragang lalajona rek dina malam kadua dina nu kahiji mah mobilna diangge keneh ku juragan kawasa kacarita harita Tuan Maris anu dikudukeun ayana dina pesta geus meunang beja yen peuting kaduana mobil jeung truk-truk rek dipake ngakutan pagawe ras manehna kana niatna rek maling Nyi Engkai manehna ulang mikir kumaha jalana anu rikip bubuhan turunan buaya pentas geus loba maca kajahatan-kajahatan di negeri Deungeun gangster-gangster dina carita detektif Eropa teu kurang-kurang tirueun tur gampang ari kana jahat mah geus kaingat ku manehna salah sahiji akal busuk nu panghadena manehna ngilang-ngilang pijalaneunana anu baris beunang dipercaya eueuh deui wal si Usen
lantarannya jadi supirnya jadi jongosna. Usen gawat di pasinian dina peuting kadua diwajibkeun sina ngakutan pagawe pabrik jeung mandor-mandor kebon. Minantu tuan kawasa katut anak pamajikanana dibawana kudu didua kalikeun. Mimiti mawanyi mandor besar jeung Neng Golis kitu nyebutna ka Nyi Engkai teh. Da teu bisa nyebut gelis. Anak nama kudu rit kadua. Geus datang ka Ciroyom Neng Golis sorangan kudu ditipu dibawa balik deui. Pura-pura diajak mapagkeun anakna jeung salakina masing daekeun. Hasil eta di jero mobil tawaran kolonyo sina disesep ubar bisi masuk angin kitu. Tangtuh sakedap oge manehna jadi sare. Ari geus sare geuwat bawa ka Cijayudan ka kamar papiliun pasrahkeun ka mak ente alias babuna sina di Pulasara. Kitu pondok nama obrolan maris ka Usen bari sok mere panutup rasiah Rp20. Gancangna carita pesta geus dimimitian. Peuting kahiji ramena matak guyur salembur ear sadesa. Matak panasaran kanu can lalajo. Kamonesan pikeun di kampung-kampung dina gambar hidup anu gelut teh siga jelema nyaan jeung siga-siga juragan-juragan anom cenah. Dina peuting kadua Usen geus tarapti kana tugasna sarta ngahaja dina mobilna jok hareup gigireun manehna dieusian heula ku Nyi Urki sangkan ngan cukup saurangeun deui nyaeta Nyi Ruqoyah. Kamal jeung Elah mah teu dibawa, ekola mah di tukang geus heureun teuing, da geus opatan bisi potong per, dius mobil indit, anjog ka Ciroyom kabeh turun. Usen rikat nawaran Nyi Ruqoyah bisi rek balik deui ngilu, mapag Elah jeung Kamal da kosong ieu cenah. Sumhua Nyai, ceuk Nyi Urki teh deui. Piraningan saparapat jam, Nyi Ruqoyah kawaskeun aku parabun make daek, awahingku inget bae ka Nyi Elah anu ditinggalkeun. Atuh celak dius bae balik deui. Satengahing jalan Usen gancang pura-pura nawaran ubar masuk angin. Ieu di emam aya kolonyo geura anu embina pasihan ti juragan kawasa istri basa angkat karorompok milari anggrek bulan pokna. Nyi Ruqoyah teu aya pikir naon-naon da sidik botolna minyak boldut sarua jeung paranti manehna anu pamere maiti. Nah asaku segak-segak teuing mang ieu mah ceuk Nyi Ruqoyah. Ulah seueur teuing bae nyeupna atuh ceuk Usen. Ih henteu ngan kagejulukeun mobil meueusan namani asa nyeup cengek bae ngan sakitu. Nyi Ruqoyah teh tuluy ngulapes leuleus teu inget naon-naon dug ngagelehe bae dina jok. Si Usen reuwas aya ari geus nenjok kitu mah. Kapalang gawe sanajan manehna harita ngarasa karunya jeung kaduhung make daek ngalampahkeun kitu jeung jadi sieun ka babawa. Kumaha mun Nyi Ruqoyah tuluy maot da buktina geuning kitu. Dibarengan ku hayang lesot tina papait gancang bae eta nu sare dibawa ka Cijayudan dipasrahkeun ka mak ente teh anu geus meunang mapatahan maris. Tapi lain heureuy ente ge kagetna. Sanajan tadina geus tarapti oge kaget ku teu nyana yen nu dipayang ku Usen teh geuning geulisna leuwih ti anu geus loba dibawaan ti heula kadinya. Cacak dina kayaan kitu malah jadi mangsar mingsir. Palang siang putra gegeden sieun matak jadi urusan gede sarta ngadak-ngadak hatena diberean karunya. Anu tadina sok ieu aing teh ka korban-korban maris harita mah sasatna meh nyembah kanu ngalempreh teh sieun menak teh sieun lain jalma jore-jore. Kumaha ente diwaslap ku Cihaneut dampal sukuna papatah tuan maris dilaan acukna tuluy di kampuhan digolerkeun dina ranjang kero nu meunang nyadiakeun ti tadina. Sigeg eta kocap di panglalajoan Kamal jeung Elah nyangkana Nyi Ruqoyah teh lalajo jeung Bi Urki da inditna bareng teh. Ari Bi Urki nyangka lantaran balik deui mapagkeun Kamal tangtu lalajona ge jeung Kamal. Barang deuk balik Kamal jeung Nyi Elah Nyi Urki kabeh olohok pada teu nenjo ayana Nyi Ruqoyah. Tuluy bae ribut ku sararea di tareangan. Tuan maris oge pura-pura milu neangan sangkan teu disangka-sangka alias miceun salasah di ditu nama. Sasatna teu saban beungeut disidik-sidik ku Kamal jeung Bi Urki. Kitu deui nu sajena nempuan Nyi Ruqoyah anu leungit.
Nyi Urki netelakeun yen Rokoyah balik deui mapag elah. Usen nerangkeun yen teu tulus da turun deui ngan teu nyaho ka mana losna, bubuhan loba jelema jeung teu ditalingakeun deui. Sabab manehna terus bae mapag kamal. Kitu ekolna Usen anu 100% dipercaya ku sararea. Dina tempat pesta jadi ribut guyur kuno nyarita yen aya jalma leungit, aya nu nyangka dirawu kelong bae, aya nu nyangka dipaling di bawah minggat ku lalaki. Bubuhan anu geulis jeung lumrah teh sok loba awewe diiwat mah. Elah dedengekan ceurik emak-emaan, kamal sapeting jeput teu sare, kacai kaleuweung di asruk, dikulik baku manehna. Tapi weleh teu kapanggih. Pesta jadi rame ku anu ngaromongkeun hal eta. Tuan kawasa ku anjeun, bungbang nelponan ka polisi ka Cianjur, ka Sukabumi, mundur tulung bisi aya Nyi Engkai. Geus 2 poe ti harita weleh teu aya beja-bejana acan. Ku Kamal disusul-susul ka Cihanyawar, ka Pamoyanan, ka Mitohana, tapi teu aya nu terang. Saban sumur bisi kumaha onam ditempuan. Polisi rabeng ka kota, ka kampung-kampung nareangan. Ka Usen eueuh nu nyangka saeutik ge. Kamal ngadak-ngadak awakna jadi kuru, caleuy kurang mondok. Elah ge kitu. Ngan hadena bae budak beunang dicombo-combo ku Nyi Urki anu bisa ngabeberah budak. Malah aya jelema-jelema nyangka ka Nyi Rokoyah teh jurig. Mana geulis ge nu ayeuna geus nyiluman deui. Kocap ayeuna nu keur dipaehan teh atawa Nyi Rokoyah. Kira-kira wanci tabu salapan peuting kakara inget deui. Mante anu cineluk ti tadi nungguan, bungaheun nejo nu ngalempreh ngulisik, tuluy diboro deui bari geuwat disangkeh. Nyi Rokoyah ngorejat bari luak lieu kaget jeung teu ngarti nah bet manehna aya di dinya. Rarasaanana asa dina impian, tapi sirahna teuing ku berat jeung rieuet, meuni nyautan asa rek bejad. Awakna karasa nyeri. Ari ngaragap awak, bajuna teu aya, malah geus disalinan ku kimono. Sampingna kutangna teu aya parobahan, efekna meulit keneh kana cangkeng ngan jadi kendor. Odoy subalna eueuh. Da buukna asal tadi digelung, bet geus diuntun. Nyi Rokoyah istighfar sababaraha kali beri reet kana beungeut mah ente. Tuluy maksakeun maneh ngomong, sorana harosos meh teu kadenge. Nah, di mana ieu kuring teh? Jeung naha kuring teh make geus disalin. Kakara sakitu geuwat ku mante dijawab beri telesot-lesot nyangkehna. Duh, Neng nu geulis ulah reuwas-reuwas, ulah kaget-kaget. Ieu teh di rumah sakit. Neng teh tadi cilaka lantaran mobil anu ditunggangan ti kusruk. Meuni risek pisan. Saena Neng mah sareng supir salamet. Nuhun ari parantos emut deui mah. Ieu geura tuang heula. Geura ieu sareng Cikaldu. Supados teu lalanjung puyeng geura mangga. Ke geus tuang landong ge. Saur juragan dokter tadi, Neng ulah waka-waka gugah, kedah teras deui bae ebog kedah reus. Calik ge ulah waka, ieu landong saur juragan dokter, kedah dituang supados tiasa reus. Sareng teu puyeng, song diasongkeun hiji pel anu sasatna kalawan dipaksa. Kumaha ente supaya diteureuy ku Nyi Rokoyah. Pel naon eta teh? Sing horeng lain pel anti racun, sapedah tas dibius tadi. Tapi pel sabangsa ponobarbital tablet nyaeta hiji obat tidur. Atulas deui bae Nyi Rokoyah teh saret tibra naker. Hudang-hudang poe isukna wanci asar akhir. Kaasup pila oge sarena teh bubuhan awakna lembek. Ku dibius pek di baruang sasatna mah. Malah bisa jadi eukeurna sare teh disuntik morfin sagala tah ku situan bangka warah teh da kungsi ngalongokan bari ngarampaan sagala. Tapi aya keneh hari kamanusaanana mah ku teu daek majar kumaha kanu jadi korbanna dina kaayaan keur kitu ngan saukur diteuteup bari mesem gumbira. Kaduana geus lah teuing datangna ti Ciroyom, ongkoh capek da api-api ribut cakah cikih balawiri milu neangan nu leungit. Jeung diparentah tuan kawasa deui nelponan ka mana mende. Katurug-turug loba teuing nginum arak. Isukna isuk-isuk sanggeus nempoye Nyi Rokoyah tibra keneh kencling manehna ka kebon ngaronda. Perluna mah bari ngadedengekeun kumaha omonganana kuli-kuli di kebon, di kampung-kampung.
tina leungitna Nyi Rokoyah tina pesta. Nu kadenge mah rupa-rupa pisan, tapi teu aya hiji anu nyabit-nyabit ataupun nyangka ka Usen. Kacarita Nyi Rokoyah asar akhir geus lilir deui, rieutna leungit ngan lapar lain di kieuna, meuni leuleus taya tangan pangawasa, mente rikat ngadeukeutan bari ngasongkeun sop hayam. Tah geuning nu geulis teh, damang, ieu geura tuang heula sop. Geura mangga ieu, sareng buburna ambeh damang pisan. Bari hayoh diasong-asong. Nyi Rokoyah da puguh lapar jeung samarukna nya di rumah sakit, kadawak bae sop jeung bubur teh meuni beak. Nyah Nyi Rokoyah rarasaanana jag-jag baralik deui tanagana, saong deui dibere saperti anu siga sirop ku mente teh. Geus kitu mah dug deui ngagelehe. Tabuh 8 peuting Nyi Rokoyah geus pulih pisan kasehatanana, teu rieut, teu nyareri awak deui. Saong deui ku mente diasongan bubur hayam jeung kulup endog. Cau raja cere anu ladu amis-amisna. Nyi Rokoyah aya karep arek tatanya, tapi kaburu cek mente teh. Tuang heula gara anggur ge. Ke parantos tuang palai sasauran mah. Ieu teh parentah tuan dokter. Upami teu turut bilih karugrag. Sapanjang dahar Nyi Rokoyah inget ka Elah jeung ka Kamal. Beres dahar pok bae nanyakeun anakna jeung salakina, nah geus nyarahoeun yen manehna aya di rumah sakit. Ih, kantenan we malah tadi wengi waktos Neng teu acan emut. Sarumping ka dieu dijajabkeun ku juragan Kawasa anu sami-sami ngalayan. Malah tadi enjing-enjing oge ka darieu mung marulih deui dan Neng teu acan gugah. Dina waktosna besuk oge enjing tangtos sarumping deui. Saha bae embi anu darongkap teh. Putra sareng Ramana sareng juragan Kawasa kulucu umbi mah ka putra meuni siga bebelahan terong sareng ibuna teh. Saha teh akarah jenenganana teh Neng Elah sanes. Nyi Rokoyah anu 100% nyangka nya eta omongan mah ente. Centeng gerot anu meunang ngalatih Tuan Maris. Percaya pisan jeung reug-reug hatena tuluy nanya. Ari baju abdi ka mana geuning? Ieu mah di kimono. Sareng naha aya kitu jingjingan nu aya buntelan tas alit. Manawi teu ical dina mobil. Biasana Neng di rumah sakit mah sok disalinan ku anggoan rumah sakit. Raksukan kagungan mah tuh aya disimpen jingjingan sareng buntelan. Kitu deui tasna oge aya teu ical. Cobi atuh embi punten pangnyandakeun da eta teh mukena sareng kumaha kengeng kitu upami abdi salat di rumah sakit. Mente mani ngaranjug ngadenge nu geulis mamawa mukena jeung make dek salat nanaon. Ceuk pikirna saha teh atuh. Ieu teh kawas-kawas lain bangsana pinyaeun geuning. Ngadak-ngadak mente hatena jadi risi jeung sieun buah-buah matak goreng monyet hideungna. Bari hemeng hatena leos mente nyokot jingjingan nu dieusi tas leutik jeung anu dibuntel ku cindung sutra bungur kembang-kembang. Brai dibuka heula ku manehna nya bae geuning mukena jeung ku seungit deui, seungit ku minyak menak. Da biasa nyengkai mah makena eksora atawa pompea bae. Kolonyo weh nu pasti teh kapeupuh ku pangaruh cindung, kapapas ku nenjo mukena, mente jadi boga rasa-rasa lain bae isin tapi sieun. Malah sangkaanana teh kabeh ditu atawa kanu lain-lain, make nyangka-nyangka yen buah-buah lain jalma samanea. Jeung situan anu kasalahan samaruk lain putra Wiku nu keur nyamur-nyamur. Geus diasongkeun si mukena teh Nyi Rokoyah ka cai ka jamban nu ukur kasapih tembok sakumaha kabiasaan di gedong-gedong. Terus mandi saberesna cong salat Isya terus kodo, malah saterusna sabiasa di imah wiridan. Geus kitu gorehel ngaluarkeun kitab leutik sing horeng surat Ar-Rahman nu biasa diaji saban peuting bada salat atawa memeh subuh. Nyi Rokoyah ku husu sumujud ka pangeran jeung ku geus biasa ngaji teu ngingetkeun yen harita manehna aya di mana-manana gorolang bae ngaji ditarikeun sakumaha biasa di imah. Dalalaunan mah teu kadenge mahroj anu salah. Mente mani asa kabur pangacianana, hatena nu kasetanan ngarasa ketir. Mimiti ngadenge adaan nu rek salat. Ayeuna ku ngadenge sora ngajina Nyi Rokoyah, sora anu bersih halimpu. Tah sora eta bubuhan Nyi Rokoyah teh dina ngajina mah taya nu mapakan nya alus mahrojna
nya hade sora da diserebut nage di lembur mun ayeuna mah Umi Kulsum Sunda. Waktosna kabujang saya pamiarsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.